Abdi nyelindung ka Allah tebikeun panggoda setan. Sukrining puji ka Gusti Teknok Saiful Bet anu sifat Rahman Rahim. Ulas asih ka makhlukna laksanakeun parentah mah eulis. Tebihan Bapak Hajat Ibu Hajat cegah mama hirup rukun modal suci alus laku ade budi Teknok Saiful Bet muliakan diri pribadi mawa diri masih taliti dan ada kamaha suci urang nampi rahmat Gusti Bapak Hajat Ibu Hajat orang rampak papagon Bapak Hajat agama jangan dari agama kudu hadi jangan sesama gunakeun manfaat aya dina karidon sangkana menang kabagja dina poe nu kamari si Teknok Saiful Bet ieu sih jadi eusina di sarangan Bapak Hajat begitu mapanung dungan Teknok Saiful Bet ayeuna orang omean di barung buka sabaran bari imah ka pangeran Teknok Saiful Bet no mantang kurang ibadah hoyong disarangan Bapak Hajat besi ngamal masalah di dunia ulah balangan teka duca katut nampah Bapak Hajat anu bager kapayuna ngukuhan ulah gagabah Bapak Hajat bakal di poe kiamat amin ya Robbal alamin moga Gusti nyobadana
sejarah tukang di papai ku ciptaan jadi panglamunan oso ngawawa tingkah paripola aduh kasawang kupikir mamandani anu bager di sarang bapak toha dina alam jaya mamandani bapak toha warung ali tapi komplit segala panjang jaya aduh iya apa na adit lain niatek nonda mengaku doa di segala panjang dari teh Paji Upin mengaku doa apa kenjera 2 hektar boga cita-cita anu tajan laksana ibu haja meni bangkuang rawa gede di alam jaya ngagadekan para maksudan Bapak RT Cing Bos Mio lain tenia trek nonda tunggu nih para tencing Bos Mio tah nuhun sepuh payun para tencing Bos Mio awas solidarite setiap kawan walah wayah kieu geus cicir di emak geningan cicir di sadadi peti Pak RT Cing Bos Mio ciang-ciang keur medada ciang-ciang keur medada pikir ngain Bapak RT Cing Bos Mio kasaurang Pak RT Cing Bos Mio Pak Bedoy cenah mah parang siang Pak Bedoy Cing Bos Mio ajo-ajo Bapak Bedoy mama geningan Pak RT Cing Bos Mio jalan Cibulu Pak RT Cing Bos Mio anu bager Bapak Bedoy kapayun Pak Bedoy kapayun Bapak RT Cing Bos Mio hari berang Pak RT Cing Bos Mio ku berangan Pak Bedoy hari menang Pak Bedoy ku berangan haruman gelingan Pak Bedoy gunung haruman Bapak Bedoy anu bager tepatis mojang geuli Pak Bedoy tepatis mojang geuli Bapak RT Cing Bos Mio deui anu mantap aturan Bapak RT Cing Bos Mio aarom kapayunan aarom mana Arab aarom anu bager aarom kapayun deui Majapahit negeri resmi tempatna para wanita aarom bagian jalan hari seni kaum seni
Atur
ngawitan manggung muji suku Bapak Lora Uju Kades Makarajaya kayang aku Alon-alon we jago mah. Nada Widi Bapak Sekdes Cecep Jamantri Mekarajaya Maha suci Sawah Siwi Polis Dian Mekarajaya Sili Nada Jembar Polisi Wana Tegal Panjang Mekarajaya Hampura di Gusti PRT Jati Tegal Panjang Mekarajaya no Maha Suci Nada Dima Padantono Bongkina Tegala Panjang Mekarajaya api di jari Nada sama Padantono Boim Tegala Panjang Mekarajaya Bapak Riksa oke sanes kumangkungan Romaos kirang didikan wakil wawana panitia hiburan Dapat wakil wawan. Kemang Gadung wakil wawan panitia hiburan Tegal Panjang Mekarajaya Noka Hantu wah badi Bapak Ucok pendukung simpatisan Tegal Panjang Noka Hantu yang kangen Bapak Kacung Gada Gidi ya laguna duh iya yang kangen dia pang bakti Kemang Gadung no kahantu akhirnya poya panara buah-buahan Ayah hadir. Kemang Gadung akhirnya linde bleng anu bager jurik radio Panasari Pairet terapi Noka Hantu
kasasara ka alas robang Mamah nong anu galak tapi bager nu ngagaduan icu hiji bangkuang rawa gede anu bager Mika cinta kasa sama Mama nong anu galak tapi bager anu ngagaduhan icu hiji bangkuang raba gede nganggo dasar kabangsaan Mika cinta kasa sama nganggo dasar kabangsaan Mama nong anu galak tapi bager nu ngagaduhan icu hiji bangkuang raba gede nganggo dasar kabangsaan dosangka gede dosangka salamin Pak Haji Upin nu ngagaduhan pelaken jara 2 hektar sugana teh tetep cinta Ibu Hajah Meni bangkuang rawa gede geuning pagaturiatna mere janji sanyana oreng ukur ngabibita Bapak Wakil Aryadi di serangan Ibu Wakil Les Bandar Awi Mangkarajaya abong kena kanuhina Bapak Wapih pede bangpu janji tejeng buktina keur waktu tepomongkan mastika ngajak krimitan Bos Rasid bener 5 tapi bukti nanyalah Bapak Wapi pede Bang Abu di sarangan Ibu Ida tukang lote najan ayah kergantina Bapak Lurah Wujuh Kades Mangkarajaya mau acara jeung anjeunna Ibu Haji Eras Pacing Dewi Sari anu bageus sugana teh mau nyeri Bos Rasid Bandar Limpang horeng kieu nasib abdi Bos Rasid Bandar Limpang jangkurinlah Bos Rasid Bandar Limpang jangkurinlah manukin Bos Rasid Bandar Limpang anu bageus hareup bina sayangna Bos Rasid Bandar Limpang anu bageus anu sayang akhire poe benar buah-buahan lamona benar mikatina Bos Rasid Bandar Limpang kedak kuku kana janji anu mana Bapak Kacung ngadak di Mangkarajaya deui sayang Parasid Bandar Limpang anu bageus Bos Rasid Bandar Limpang kapayungna Bos Rasid Bandar Limpang
ngurilingan bos Rasid benar lima ngurilingan sisi cai bakacung kada kidi no herang cai talaga bos Rasid benar lima anu bageun no herang cai talaga orang eling kana diri bos Rasid benar limpah anu bager orang eling kana diri Mang Idon Saridon penyiar radio Panasari anu bager Neng Ama Maryama anu bager penyiar radio Panasari kekinciran bos Rasid benar limpah si horeng mah si horeng dareme leuweung akhirnya poya benar buah-buahan lamun benar sok dipikiran di pikiran si horeng kagungan dengan aki lepoy si horeng kagungan dengan segala moal hiridengki Bapak Rosim bos beras malah loba suka seringu para di alam mulki teh bejana dunya nu penting nantingan beras sabab urang sing karunya parosim kasa sama nu terang parosim bos beras bejana gura bejana ulah rasa pasean mona puji urangnya hirup katungkul kupati pautnya hodi masa parosim bos beras nyahodi masa Bapak Rosim bos beras anu banget badan ngenyak itu kene aya panganggesanana sanajana sarebu betah mua mengkar Bapak Nesir bos beras cara orang di dunia murid matu Bapak Nesir bos beras ngumara masih balik nah Bapak Nesiana bos beras anu banget di dunia ngorek matu ngumara masih balik nah layang Nesiana bos beras Nesiana bos beras bayi soten ada dibeli besi ngaruk sak turuna besi ngaruk sak turuna panesina bos beras anu
Panesiana bos beras deno banget nyangakeun kapayun pakatung kada kidi wayat memang Panesiana bos beras dai wayang tengonong para melamba akile poya manara buah-buahan manusia nunggu mawasa genengan akile poya panara buah-buahan nunggu mawasa Panesiana bos beras lampau Panesian bos beras tong di sora Panesian deui deui sayang Panesian bos beras anu bageus yang akeun kawilujangan Bapak Rasim bos beras cari krik mah Bapak Nasin bos beras cari krik kudu jeung harati Parosim bos beras sarengkang Bapak Parosim kapayun deui sepuh sarengkang jeung pamola Bapak Anwar kumisi sareng mama Titi Anwar lain-lain Panesiana bos beras daun awi hari raja bereu Bapak RT Alim Jamantri anu mana Pak RT Alim Jamantri anu bager Pak RT Alim Jamantri deui sareng Padaton bongki anu manangan Pak RT Alim Jamantri anu bager aturan kapayun heula Pak RT Alim Jamantri yang akan orang hiburan Pak RT Alim Jamantri Pak RT Alim Jamantri kapayun hoyong di sarangan Padaton bongki anu mana Pak RT Alim Jamantri anu mana Pak RT Alim kapayuna Pak RT Alim Jamantri Pak RT Alim Jamantri anu bageus aturan deui isareng Padaton bongki tegala pajang anu manangan Padaton bongki tegala pajang aturan deui Padaton bongki deui anu bageus urang hiburan Pak RT Alim Jamantri hari barangku berana Pak RT Alim Jamantri mantap panas poe bae disareng Padaton bongki Bapak Daton bongki anu mana Pak RT Alim Jamantri Padaton bongki tegala panjang Padaton bongki tegala panjang subuh-subuh Padaton bongki tegala panjang subuh-subuh geus bareba Pak RT Alim
Bapak Danton tanda anu mana Padanton boim apayuna Padanton boim majar mane Bapak Danton boim disarang Bapak Danton tanda majar mane reka rumah Bapak Danton boim Bapak Danton boim Bapak Danton tanda anu bageus disarang Bapak Danton boim apayuna Padanton boim lemot teu cocongan Padanton boim Padanton boim Bapak Danton boim anu bager Padanton boim deui jalana karaja galung geuninganna Padanton boim anu manang Padanton boim kapayuna disusul mah Padanton boim puguh jauh Padanton boim deui Padanton boim deui ari di teh yang mah Padanton boim puguh angkang Padanton boim deui di teh yang mah puguh angkang Padanton boim anu bageus sokorea pisan Padanton tanda anu mana geusila hese tepungna Padanton tanda Bapak Danton tanda aturan kapayun heula Padanton tanda Padanton tanda kapayun Bapak Danton tanda cangkurileung geuninganna Padanton tanda anu bageus cangkurileung manuk hideung ari euteuk dina Bapak Danton tanda anu bager Bapak Danton tanda deui euteuk dina reka hawi Padanton tanda turun Bapak Danton cakra lamun panangan Bapak Danton tanda lamun bener mikatin obat Padanton tanda kedak kuku kana janji kau pas dayat anu mana kau pas dayat kapayun Padanton tanda disarangan kau pas dayat anu bageus Bapak Sekdes Cece Pas dayat deui pas dayat kapayuna Bapak Danton tanda pas dayat anu sayang Bapak Sekdes Cecep anu bager Pak Sekdes Cecep kapayuna Bapak Ucok Pak Bapak Ucok Pak Sekdes Cecep
Dayat Pasek Cecep Pak RW Sadim aku sayang Pak RW Sadim Pasek Cecep Opas Dayat Pak RW Tata Pak RW Sadim yang akan orang hiburan Bapak Sekde Cecep Jangkurin ang manok kita Pak Opas Dayat Tepi naregang awi Pak Sekde Cecep anu bagus lamun bener pengantina Pak Sekde Cecep kena kuku kena janji Pak Sekde Cecep Bapak Sekde Cecep Samoja geningan Bapak Sekde Cecep anu bager sareng manati Opas Dayat Pak RW Sadim ada piring di sisi cai Pak Sekde Cecep Opas Dayat Pak RW Sadim anu mana Pak RW Tata ngomong mulai Bapak Opas Dayat anu bagus diserang Pak Sekde Cecep kesenian Pak Sekde Cecep ulah ukuran sama Pak Sekde Cecep Opas Dayat ulah ukuran sama Pak RW Sadim anu bagus anu maju jeung tujuan ngawujudkeun Pak Opas Dayat ngawujudkeun persatuan Bapak Sekde Cecep anu bagus ngawujudkeun persatuan geninganan Pak Sekde Cecep deui tambihan deui Pak Sekde Cecep anu bagus lamun benangan Opas Dayat lamun bener mikantin kedak kuku mana janji Pak Opas Dayat Pak RW Sadim Bapak Ucok Apayun Bapak Ucok deui anu mana Pak Bapak Ucok Ucok Opas Dayat Bapak Ucok ngapayun Pak RW Sadim Bapak Ucok Bapak Opas Dayat deui Pak RW Sadim anu bager deui Bapak Danton Boy Pak RW Sadim Opas Dayat Bapak Sekde Cecep Pak RW Tatang anu bager nyangakeun urang hiburan piraka rere tetana piraka tepo etana ake jeung marasagala bude Pak Opas Dayat piraka rere tetana piraka tejo etana bake jeung marasagala bude Pak Opas Dayat anu bager iya masih Opas Dayat diisuk nepi ka sore nutur bujur gede di peuting teu daek sare jadi pohon kana kawe Pak Opas Dayat anu bager nutur bujur gede jadi pohon kana kawe nutur Pak Opas Dayat jadi pohon kana gawe masih Bapak Opas Dayat si bujur gede Pak Opas Dayat anu bager bude si bujur gede Pak Sekde Cecep anu bager Pak Sekde Cecep mantu anyar anu bager berbager Pak Opas Dayat